Wilujeng wengi kanca sadaya. Wengi ieu kidalang bade neraskeun si ronyok anu ka-12 carios anu katunda dinten kamari wengi. Urang teunden di handelem sieum, suang tunda di hanjuang siang. Mangsa pageto geusan alaeun lalakon enden citra resmi jeung nu jadi kolotna nu aya di kampung Cijamaka. Ayeuna malikan kana kaayaan si Gombar jeung si Jabra anu kawiwirangan alatan calanana soeh nalika ngayonan si ronyok basa maranehna rek ngaguna sika enden bari teu seurikna notok-notokeun maneh. Si Jabra jeung si Gombar haruha harehoh ka leuweung sancang. Kasampak Ki Gagak Emas keur sidakep dina luhureun batu ampah nu gigireunana aya curug Citumang. Sedangkan si bewok nu jadi jadug eta komplotan begal teh keur ngagantung dina tangkal kai hareupeun guha. Sukuna digantungkeun dina dahan kai caringin. Sirahna yang hareup kana lemah. Awakna teu gedag kalinduan jiga arca. Si horeng si bewok teh keur mitembean tatapa ngalap ilmu rawa rontek teh geuning. Hiji ajian sakti madraguna. Mana parawan teh? Mana? Ki Gagak Emas nanya ka eta dua begal. Hampura Aki, debu benangan Aki. Si Gombar nyarita. Nah, teu meunang sasiki-siki acan. Gagak Emas bari nangkep haridu. Seki, eta oge rek meunang kaburu aya nu ngahalangan ku si ronyok. Koplok teh si Jabra Maira. Ari hese teuing mah. Geus we pandangankeun hampur mencek ieu leuweung. Gancang. Samemeh bulan purnama engke peuting. Sabab ieu ilmu bakal cambal lamun ngaliwatan ieu peuting. Si bewok ayeuna keur tatapa kudu ditumbalan ku eta syarat. Gagak Emas ngusapan janggotna anu panjang. Bari narungkupan bobogaan ku baju pangsi, si Gombar jeung si Jabra ngunyang cengkat maksud terek neangan mencek. Wanci ngagayu ka sareupna panon poe beuki tilem kateureuy ku beleg-begna peuting. Hawa gunung beuki tiis. Sora curug Citumang gaguruh maturan si bewok anu keur tatapa. Layung beureum ngeuyeban jomantara, mega nu ipis mapaisan langit. Dangdaunan nu hieum nutupan eta leuweung. Sorat tonggeret muni eces ngajelenger. Kalong oge pating gayabag kaluar tina guha rek nareangan kadaharan. Teu lila kudunyung si Gombar jeung si Jabra daratang bari manggul mencek. Kececet eta mencek menang moroteh dipencit tuluy di ala hampreuna. Disebakeun ka Ki Gagak Emas. Halus gawe si lain euy. Sika dieu eta hampur mencek teh. Nya kuring duaan nepi ka asuk-asukan neangan ieu menceki si Gombar nembalan. Ati hampuru teh diteundeun dina batu ampah. Eta aki-aki sakti teh kegerenceman mapatkeun parancah bari nancepkeun dua kujang pamor dina batu.
Pok si aki Ki Jalak Emas teh langsung kegerenceman. Banyu serek, banyu serap, nafsu wong sapuana kabeh nafsu aing. Nafsu wong sapuana kabeh peunangku aing. Si maing si mamau batuk ngaing sora curug, sora aing sora gelap. Ya kula anak sidangdang wengkang. Ya kula anak ke manusia. Manusia banyuna leles. Les ngiles, leungit tu goreng, datang nu bagus. Ajan kula ajan rawa rontek, digdaya muya waluya. Ki Gagak Emas bari ngajeblakeun dua leungeunna kaluhureun tangkal caringin nu jaranggotan. Sora angin ngegelebug. Luhureun tangkal caringin jaranggotan angin seah. Bledug aya cahaya jeung sora nu mancawura. Curalit, curalit, celegedeg. Awak si bewok teh salto tuluy nangtung hareupeun Ki Gagak Emas. Ieu ilmu geus asup kabeh kana warga ilaing bewok. Bisi cangcaya. Sok barudak geuraran cahawakna. Cek Ki Gagak Emas marentah si Gombar jeung si Jabra. Bari awakna ngadaregdeg. Buru oi, kadek dewek. Si bewok marentah anak buahna. Srepet. Panjang dua rampok dari lugas tina sarangsana. Bet, gabres, gabres. Dua bedog teh nyacag awak si bewok. Ontan atuh leungeun jeung hulu si bewok teh sapat. Tapi ahengna eta kejadian. Hulu jeung leungeunna si bewok teh teu kerel-kerel. Baralik deui bari jeung teu karasana naon. Ku si bewok. Di semet ayeuna si laing bakal moal aya nu ngelehkeun bewok. Ieu ilmu sakti pisan. Ngan kahade ulah nepi ka getihna ngecelak kana cai. Amun ngecelak kana cai si laing bakal palasta. Ki Gagak Emas nambahkeun. Nuhun pisan Ki. Si bewok asa tambah pisan gede huluna. Sabenerna ieu baju nu bawa sakti teh jeung ieu dua kujang pamor nu dieusian ku Guryang Gandawasa. Dua jin ti alam gaib nu sok kabantuan aki. Ki Gagak Emas teu sadar mahenana muka rusiah dirina. Urang teh mimiti ayeuna bakal jadi begal nu kuat mah. Si Gombar bari ngalik ke si bewok. Si bewok bari kakak nepukan dadana. Dewek krek mandi heula, hareudang. Ki Gagak Emas ngojengkang ka sisi curug. Ki Gagak Emas nu make pakaian warna emas teh ngalaan bajuna. Dua kujang pamorna diteundeun dina batu. Si bewok jeung kadua anak buahna nuturkeun. Keur ngeunah mandi Ki Gagak Emas teu neudeun curiga yen muridna nu anyar teh nyeun Cideka.
mandi tukangan curug tekan nyahoan. Si bewok keketeyepan. Bedog si bewok nu di arana si gelap ngampar teh langsung ngadek ki gagak emas. Ki gagak emas. Gabres, gabres, gabres. Aduh. Ki gagak emas ngajorowok, awakna banjir ku getih. Baruntung. Sirahna ngagelencang sapat, awakna kekerejetan. Dua leungeun jeung sukuna papisah. Memang apesna eta ilmu teh lamun getihnya nyacelak kana cai. Bongan saha tunda muka rusiah sorangan. Modar sia. Si bewok bari ngebalangkeun layon guruna ka jurang curug Citumang. Calakan pisan bah. Dina komplotan urang ulang urah. Ulah aya dua pangmingpin. Bener-bener abah teh pinter pisan. Si Gombar muji jadugna. Si abah bewok teh hebat pisan. Si Jabra Mahiran. Saha teh atuh dewek. Seuri si bewok pacampuh jeung sora curug. Keur kitu kadenge sora ti Jomantara eces pisan dina ceuli eta komplotan begal geuning sora Ki Gagak Emas. Sorana ngagentraan bari aya simaan. Darengekeun ku sia bewok. Ilmu rawarontek memang geus ngancik dina diri si lain. Tapi isuk jaga ninggeto dengekeun. Eta ilmu pasti bakal cambal. Moal waluya hirup anjeun. Moal aya dina kajamugaan. Kaluhur moal sirungan. Kahanap moal akaran. Ieu supata ti kaula sumpah ti Gagak Emas. Les sorana teh ngiles. Modar si kadinya. Si bewok bari nulak cangkeng. Red kana pakaian warna emas jeung kujang pamor. Rap langsung dipake ku si bewok. Raketak kujang pamor di talian dibulitkeun kana cangkengna. Katilu begal caricing di eta leuweung sancang ngatur siasat keur ngajorag si ronyok di lembur Cijamaka. Ayeuna surang caritakeun kaayaan di kantor Tuan Debur. Nyaeta di kantor Walanda di Dayeuh Manonjaya. Loba nu ngalaporkeun yen di unggal wewengkon kawasanana teh loba rampog nu matak ngarugikeun ka masyarakat. Di antarana dina eta poe teh hiji sodagar beunghar nu arana Babah Liong teh nya. Bapana si Lingling. Eta sodagar make baju warna beureum euceuy. Tina sutra dihias ku gambar naga. Bari dikukupluk Cina. Leumpang rada cingced. Ngalepus udud padud. Pok si Babah nyarita. Hayya, Tuan Bul. Ini owe balas sedikit angpau buat Tuan. Hayya. Bari solongkrong mana teh nyodorkeun candu jeung arak dina guci. Ia memang tahu kesukaan Tuan. Cek Tuan Debur bari nyarenge. Didegan eta gubernur Walanda teh jangkung badag
buukna lucir ku minyak japarko. Irungna mancung jiga ekek. Kumisna ngajeler paeh jiga kumis si joro. Panona seukeut warna paul, warna biru langit. Make baju sarwa bodas. Hingga dadana ditaretes ku rupa-rupa pangkat. Di eta rohangan dipapaes ku bendera Walanda. Beureum bodas jeung paul. Katingali oge aya gambar Ratu Wilhelmina ngajeblag. Babah Liong jeung Tuan Debur pahareup-hareup dina meja ukiran tina kai jati. Centeng-centeng jeung Opas pating baradega ngajaga wangunan anu sakitu badagna. Si Babah muka diomongan. Hayya tuan, oe kesini mau laporan. Anak oe selingling mau diperkosa dan dirampok si Jalu jagoan oe. Hayya. Oe sengaja pakai jasa inlander karena dia jago main pukulan. Tolong tuan, tangkap semua pelampok di daerah sini. Hayya. Oe bisa bangkal nanti punya usaha. Hayya. Si Babah Liong bari unggut-unggutan ngomongna rada cadel dan ngilu karena logat hokian. Nyambung karena si Ronyok ka-13. Hapunten ka Aki Sebling, ka Kang Ade Sanjaya, Ki Dalang, dinten ayeuna teu tiasa sumping karena pangaosan di Mesaid, Jalaran pun Bojo. Tadi dirawat di rumah sakit di Hamad. Tapi alhamdulillah enak tos eueuh deui. Pidoana kanggo bojona Ki Dalang mudah-mudahan sing sehat walagri waluya salalamina. Hatur nuhun kana peratosanana. Ayeuna mang bade ucapkeun wilujeng wengi kanggo kasadayana. Mau bilih bade aya nu leleson, wilujeng leleson. Mangga cag Assalamualaikum. Didedel ku musik si Babah Liong gitu ya. Mangga.